Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Bismillah.
la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab wadhkuru idh antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ayyatakhaffakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ya Allah, wattaqu dikudusi lajen kabeh fitnatan kana tibatna fitnah musibah in asobat di mana-mana menaan fitnah pun kain kabeh la tusibanna henteu kena sebenarnya fitnah alladzina zalamu ka jalma-jalma anu zalim minkum di antara kabeh khosoh bayanan batak wa baita eta fitnah teh tiba secara sing sieun kana datangna fitnah kana datangna balai kana datangna musibah anu mana eta fitnah teh nu datang teh lain jalma dorang kabeh pakeun tapi perang kabeh ya. Jadi lain jelema dorang kabeh sababaraha urang yen karusakan datang fitnah bro kabeh ya. Kata mau ngajar walan tangkal menang walan tangkal Nebak hutan urang teh nebak hutan masa urang penembakan dia hari datang rumah banjir mah kabeh kebagian padahal mah teu nyaman naon teh lanceuk ieu teh teu mais teu meureum tapi kabeh kebagiannya bagian getahna cenah teu nahan oke. Kumaha cara urang takwa, kumaha cara urang sieun kana datangna musibah anu mana eta musibah teh datang secara menyeluruh henteu dipilihan sugan banjir khusus ka jelema anu ora kabeh tah kumaha cara wattaqauha bi inkari mujibiha minal munkar. Jadi cara takwa cara takwa, cara sieun datangna musibah atau secara umum, cara nanti diingkari mujibiah ku inkar kana perkara
anu nawajibkeun anu bisa ngalahirkeun kana eta musibah. Inkar aya pamaksiatan aya eta kayaknya urang teh inkar bisa cegah ku urang ubarkeun itu teu bisa omongan teu bisa jatuh minimal orang teh hewan gitu dina hate kamungkaran aya sudah jadi kasusahan teh aya kamungkaran aya padawakan ulah lah kajen da batur gitu dan di mana-mana kan musibah mah angger sarerea ulah kajen da batur jadi sudah digoyingkeun ya. wa'adamu annallaha syadidul iqab wa'adamu kudu apal alajan kabeh yakinkeun annallaha kana saestuna Gusti Allah eta syadidul iqab dan anu banget nyiksana ka jalma-jalma anu mulayan Gusti Allahu Akbar. wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardh wadhkuru kudu inget alajan kabeh wahai kanjeng Nabi jeung para sahabat wahai jalma-jalma mukmin id antum dina nalika bukti alajan kabeh qalilun saeutik baheulakeun di Makkah mustad'afuna baraedan pada lemah mustad'afun teh lemah itu sampai ada nyamri nukul kita teu aya bekal jam perang jam anjeurkeun agama baheula jumlahna saeutik keneh jelema lemah palatan eueuh kitu nya bekal eueuh fil ardi di tanah Mekah takhafuna bariana sieun alajeun kabeh ayatakhaf tofakum ayyakhudha kana yen ngalap kungkaran kabeh saha nasu manusia jalma-jalma kafir anu aya di Mekah waktu hari sapopoena selalu di barengan ku kasieun bisi bro ditangkap ku sararea kena di paehan sararea sing inget baheulana teh maraneh teh kitu nya kayaan lemah keur di Mekah teh itu tuh bisa teu walah kaya lah sapopoena pokona salilana terus di ku kasieun bisikap ditangkap ku jama-jama pawan terus ngungsikeun Gusti Allah kungkaran kabeh ka Madinah wa ayyada jeung muatkeun Gusti Allah muatan Gusti Allah kungkaran kabeh binasrihi ku pitulungan Gusti Allah itu keur anyar keneh saeutik keneh di perang Badar dikuatan ku Gusti Allah ku malaikat wa razaq jeung rezekian Gusti Allah ku kain kabeh minat thayyibati tina perkara anu haram tegasna ghanimah nya menang ghanimah dalam perang Badar itu kemenangan besar perang Badar teh da jumlah saeutik aya musuh loba perbokolan pinuh musuh mah persenjataan pinuh jalma mukmin saeutik dalam perang teh meunang dikuatan ku malaikat nya ku Gusti Allah dikirim malaikat rok sehingga meunang ghanimah loba pisan kabagian loba da saeutikan di perang lagi nya kabagian loba la'allakum supaya mutiaranya kabeh tatashkuruna pada syukuran alanya kabeh kana nih sikenya tetep ditukeun kabeh ge lamun lain Gusti Allah secara logika moal bisa itu nya moal jeje wa nazala turun
bi Abi Lubabah Marwan bin Abdul Munzir. Maka bahasa Israel mengutus supaya Abi Lubabah kan kanjeng Nabi SAW. Maka bahasa Israel mengutus kanjeng Nabi Abi Lubabah ila Bani Quraidah. Kanjeng Nabi utus Abi Lubabah ke Bani Quraidah supaya liyang silu ala hukmi supaya eta Bani Quraidah teh tetap karena hukuman anu dibawa ke kanjeng pastasyaru maka bukan minta musyawarah gitu lah ya Bani Quraidah ke kanjeng pasyaru musyawarah ya kanjeng Nabi lah yang kaya Bani Quraidah anak Rasulullah dan tak kabul di anak ialah wa manafihim dah keluarga na jeung harta na eta kali itu nya Abi Lubabah eta fihim aya di Bani Quraidah as ieu nama asbabun nuzul itu. Nah, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah. Ya ayyuhalladzina heri jalma la takhunu ulah khianat aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah wa Rasul jeung ka Rasul. Wala takhunu jeung ulah khianat aranjeun kabeh amanatikum. Karena pirang-pirang perkara anu diamanatkeun ka aranjeun kabeh dipercayakeun ka aranjeun kabeh mahkumintum alaihi itu percaya dan perkara anu dipercayakeun ka aranjeun kabeh erek urusan agama erek urusan naon bae lamun dibere kepercayaan teh ulah khianat wa antum bari ari aranjeun kabeh tatalamuna apal ari poho menyekar. Jadi naon bae anu dipercayakeun ka urang ku jelema erek Gusti Allah. Ya. Urang teh nya dipercayakeun kan tadi la takhunu ulah khianat ka Gusti Allah. Urang teh dibere kepercayaan ku Gusti Allah teh. Ya, dibere kepercayaan ya dibere awak itunya. Nah, berarti dipercayakan ke orang lain. Nah, awak orang lain atau Gusti bisa tengurusna awak teh itu dipakai naon kan itu. Nah, diberi umur dan dipercayakan hidup dalam dunianya. Titipan. Adalah khianat. Enggak boleh. Ulah dilayangkan kepercayaan Gusti Allah. Dari umur teh ngahaja, ambil bisa ibadah. Geus umur mah hese ibadah teu bisa. Sagala teh diberi harta, diberi sehat, kepercayaan di Gusti Allah. Cicing diberi waras bahaya. Itu. Diberi waras teh kalau kali pakai maksiat, lah dicabut bae. Warasna dari geuring bae. Kumaha gitu. Padahal takut amanatikum setiap perkara anu dipercayakan barang kabeh ulah dikhianat kan itu ulah dikhianat ka Gusti Allah. Wa'lamu jeung kudu apal aranjeun kabeh annama amwalukum kana saestuna harta-harta aranjeun kabeh wa auladukum jeung anak-anak aranjeun kabeh teh fitnatun jadi fitnah laku bikin aranjeun kabeh itunya sodatun anu umul akhir anu nu ngahalang-halang tina pirang-pirang urusan akhirat. Sing inget kahadaya perhatian harta jeung anak itu harta jeung anak eta teh jadi fitnah bikin urang loba ngahalangan karena urusan akhirat. Jadi loba poho akhirat tidak ada dunia. Ya.
termasuk bulan sabda demi anak, ya. Demi anak. Kudu ingat kalinya sing ulang pola kan itu ya. Wa anallaha kudu ingat bahwa saya sudah Gusti Allah. Indah tetap sakingan Gusti Allah anjirun alimun ali aya ganjaran anu gede sehingga fala tafutuhu kade ulah datang ka urang cul ganjaran anu gede di Gusti Allah gara-gara mudah-mudahan harta gara-gara urusan anak itu ulah datang ka khianat ka Gusti Allah khianat ka Rasulullah gara-gara harta gara-gara terus Rajab ya Rajab itu mengulang isukan itu ya tapi lomba yang di ayeuna nya ya udah ulang itu lagi Senin ya biasa we amalan Rajab mah berentas nya sampai satu tinggal subhanallah subhanallahil hajil wajib ulama baheula tikol subhanallahil wajib nya subhanallahil wajib dan ya 100 dia jadi malam atas maghrib subuh atas satu dia masih terus buat isu tim sorena Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 kali